Wilujeng enjing. Simkuring bade ngawonohkeun kaulinan khas Sunda nyaeta congklak. Sataacan eta hayu urang ngawanohkeun diri nami abdi Rizka Lida Rosyid. Nami abdi Delima Rahel Patricia. Nami abdi Aisyah Febrianti Hardista. Nami abdi Jovanka Putri Dianti. Nami abdi Windia Zara Nabila. Congklak atawa daku nyaeta kaulinan make papan kai atawa palastik nu panjangna kurang leuwih 40 cm, lebarna kurang leuwih 15 cm, luhurna make logak sababaraha hiji. Unggal logak diusian keuuk, siki salak, siki asem atawa batu letik. Geus aya lombang-lombangna 7 ngajajar. Dihareupeun lombang 7 ge aya deui 7 lombang. 2 lombang badak di gigir-gigirna. Eta lombang teh diusian ku siki asem atawa siki congklak nu geus disadiakeun atawa bareto mah mun congklakna dina tanah. Tuaya di kelompok Simkuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.